Hiji dua tilu. Sampurasun baraya tepang deui sareng abdi Paujan Abdi Nadib dina warta gaya. Bandung mah moal aya beakna ari soal tempat nongkrong mah nya. Teu mimiti kuliner dugi ka tempat foto nu estetik. tah ayeuna aya nu nuju viral di Ciapit nyata foto box anu beda ti batur. Nyata formatna landscape. Janten nu rek foto banyakan ge moal patumpuk-tumpuk teuing. Penasaran kumaha seruana? Hayu urang tingali laporan ti baturan simkuring nu tos aya di lokasi. Hayo milu bareng orang, tenang, parkiran mah lega jeung aman pisan, utamana keur nu mau motor. Yuk orang asup, pas asup ka jerona tempatna teh cozy jeung modern pisan. Cara pesen ge gampang, tinggal nyamperkeun stafna terus pilih konsep foto box anu dipikayang tina web anu dibere ku stafna. Geus kitu tinggal nungguan antrean. Ayeuna orang cobaan asup ke tema bumi nini. Wah, pas asup vibesna dapet pisan, mantap nostalgia. Cara pakainya tinggal nuturkeun instruksi dina layar monitor, terus tinggal klik start. Terus siap-siap gaya asli guys, tinggal sorangan. Hasil fotona alus pisan, caang, seukeut jeung kualitas gambarna jelas pisan. Geus beres foto, orang bisa milih rupa-rupa tempat cetak anu lucu jeung kekinian. Sanggeus milih tempat, tinggal klik cetak. Karena deui proses cetak bakal muncul kode QR dina layar. Nah, keur foto fisikna tinggal cepat we di kasir. Nu ngabedakeun tempat ieu jeung nu sajian teh pilihan mana loba pisan jeung unik. Aya tema lauk, kembang, retro, laundry, nepi ka tema bumi nini nu vintage pisan. Tepangkeun Mas Abi Indriani di dia abdi sareng pengunjung di landscape bade teu maros Yos. Kang terang tempat ieu teh di mana terus naha bat hayang pisan foto di dia. Itu baru pertama kali di teh terang ti penencangan rencana Abi. Terus udah Naon bedana foto box di dia sareng foto box nu sanesna? ada imun di landscape mah hasil nate kayak pisan terus pilihan nate loba pisan gitu. Tadi kan fotonya seeranya muat sadayana hasilnya kumaha nyenengkeun teh. Oh nyenengkeun pisan tempatnya lega bisa dan cukup di mana. Satunanya kan tepangkeun wastafun Fadi di dia abdi sareng pengunjung anu aya di tempat foto box ieu. Tepangkeun Wasta Abdi Yohanes Christian. Tepangkeun Wasta Abdi Dimas Sanagar. Tepangkeun Wasta Abdi Marcel. Tepangkeun Wasta Abdi Julianto. Masih kunaon gitu. Ada apa-apa teh yang foto box ieu. Sabab tempat ieu teh caket di sekolah anak-anak. Terus apa tempat ieu teh di mana? Apa tempat ieu mah sabab nu pertama tadi caket sareng sekolah. Terus nu kedua emang viralnya jadi loba nu kunjung ka dieu. Terus sok ningali oge babaturan abi anu foto box di dieu. Foto anu akang-akang Saya pisan, saya halus pisan. Loba pilihana. Hasilna oge Mantap. kreatif pisan. Estetik. Sareng teh makan nuhun, abi balikeun ka asup.